Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Macan kumbang sakembaran anu galarang majuna rajang ka lebah nang bule. Tapi orokaya nang bule anu keur ngagunakeun ilmu puncakna. Harita kacepetan gerakanana leuwih cepet batan panarajang macan kumbang sakembaran. Ngan sakolepat nang bule geus pindah tempat. Panarajang macan kumbang sakembaran saukurkeun ka tempat kosong. Gaur datang panarajang macan kumbang sakembaran. Yulat kolepat plos. Macan kumbang sakembaran gancang ngigilirkeun badana bari mencolong ka lebah nang bule anu geus pindah tempat. Nya cek aing oge neon najan maraneh duaan macan kumbang anu garalak, tapi ku aing geus bisa katebak panajang maneh macan kumbang sakembaran. Goblok sia hasok sia maju dina rajang, kurang ajar sia. Macan kumbang sakembaran tinggal laur pikeun majuna rajang. Sedengkeun nang bule sayaga diri pikeun ngagunakeun kakuatan puncak sapinuhna. Gaur kejlong. Macan kumbang sakembaran maju dina rajang meh bareng jeung datangna panarajangna macan kumbang sakembaran. Harita nang bule katingali ngacelak terus ngalayang jadi aya di luhureun macan kumbang sakembaran. Kajadian saterusna nang bule ngalakukeun panarajang leungeun katuhu ngahantem kana huluna salah sahiji macan kumbang. Jelak kalayang hiuk cebrot geus. Macan kumbang anu kabeunangan ku panarajang nang bule harita ngagaur bari ngacaweul ka tukang terus ngagedebut maring lemah. Jirimna robah deui jadi regang garing deui. Ukur waktu sababaraha detik macan kumbang anu hiji deui ngaradapan kajadian anu sarua. Huluna dihantem ku panarajangna nang bule. Hiuk cebrot geus, caul kelebut. Jirim macan kumbang sakembaran balik deui jadi regang garing. Aki rungking pasir gunting, kerung di barung jeung kaget sabab macan kumbang sakembaran anu galarang teh bisa rubuh ngan saukur kedua geprakan bisa diungkulan ku nang bule. Sedengkeun nang bule nyeungserikeun ka aki rungking. Nya cek aing oge neon aki rungking si bau cacing. Kurupa-rupa pisan yeuh. Macan kumbang sakembaran eueuh nanaonan keur aing mah anjir. Malukan aing dek dek sentar dek sieun eueuh anjir. Kabuktian apanan omongan aing. Ngan sakeak geus balik deui ka asal tah si wabalak teh.
Asoklah rek kumade ketak maneh teh aki rungking. Aki-aki anu teu rungsing. Loba pamula pisan ye si Akin sok gising. Aki rungking katingali nyelangkeun atawa nyilangkeun sapasang leungeunna di hareupeun dada bari netep seukeut kanang bule bari nyarita. Nyilaing dong alahnya dang ulek. Hirungking masih milih penguatan ilmu nuhjana siah wabalang. Semohon. Nah, pencantan. Lajeng. Jadi lamun silaing uga nguatan anu hebat, anu mampu ungkulan kekuatan ilmu halu bakal diunakan ulewek. Nu leres atuh seteh ngomong terus bebeun ku jengengklak sagarupa seteh. Heuh, hasok. Udah tibatur lupina mah kapungkurna tewas pelawaknya. Bala jaingan dora-dori mangga lah ngomong disesuaikan jengengklak. Ieu mah ieu aki-aki si baurang asing. Dasar laki-laki celepeung maneh mah. Rek ngagunakeun ilmu naon wae oge pek teh teuing anjir. Pokona mah ku aing bakal diladenan aki-aki rungsing. Hasok maneh rek ngagunakeun kakuatan ilmu naon deui sama sia. Dasar celepeung aki-aki kalau kahulang kitu seteh. Omat ngomong tong berjengengklak sagarupa seteh aing mah sok gegeran. Aing geus sabar ye hayang geura dirubuhkeun ku anu dilawan. Aki rungking ngagerakeun sapasang leungeunna nu disilangkeun di hareupeun dadana terus disurungkeun ka hareup bari nyarita ditujukeun ka nang bule. Ayeuna rungking bakal diungikeun sia ulah anjeun. Pandang angin jangan aing saking batang inaing bakal ngeheng. Bakal tutung sehingga areng yang urang ajar. Urang ajar sih. Nyepelekeun kana ilmu aing. Rasakeun ye ngakuatan ilmu sagara api. Hiya. Nang bule jadi kageteun waktu sakujur badana dikuriling ku seuneu anu ngagugudag nu jarakna salengkah tina tangtungan badana. Seuneu anu ngagugudag ngurelingan badanang bule teh beuki tambah ngagedean. Meh sajajar jeung jangkungna meh sarua jeung nang bule. Malah eta seuneu teh ngageser maju lalaunan ngadeuketan tangtungan badana nang bule. Sedengkeun Nyai Sarikit si pedang hangit mah keur ngalaksanakeun pancena nyata nyadarkeun Guntara jeung Nyai Kintamani Katut Purbaya anu can sadar tina kapaehanana. Harita Guntara jeung anu sajena jadi saladar deui ku Nyai Sarikit. Diajakan caricing di tukangan Aki Rungking bari ngabandungan kana kajadian anu keur lumangsung dina waktu harita. Nang bule anu dikurulingan ku seuneu anu ngagugudag anu terus ngagedean jeung ngageser maju ngadeuketan harita karasa ku nang bule ngaheab panas kana sakujur tangtungan badan nang bule. Tapi nang bule anu keur ngagunakeun ilmu puncakna harita di luar dugaan Aki Rungking. Nang bule ngalakukeun gerakan kawas pangal dibarengan ku kakuatan puncakna anu sapinuhna. Muterna badanna nang bule nimbulkeun angin anu nembarkeun hawa tiis. Seuneu anu ngagugudag ngurelingan tangtungan nang bule jadi pareum.
Seuneu anu ngagugudag pareum saharita. Aki rungking Pasir Gunting jeung Nyai Sarikit kitu deui anu sejena. Pada karageteun ningali Nang Bule mampu ngungkulan kakuatan ilmu sagara api. Sedengkeun Aceng Jeprut jeung Non Alina anu ngabandungan kana lumangsuna kajadian jadi kapopohokeun geus teu merhatikeun kaayaan Jakawanara. Duanana can ngeuh mun Jakawanara dibawa ku Trenggono jago Gunung Bromo sabab Aceng Jeprut jeung Non Alina anu pogot nyaksian kana kajadian anu meh mangsa Aki Rungking ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna. Non Alina anu harita kadenge cumarita. Ik harus kaget. En aneh. Sungguh tidak masuk akal pada percandungan yang aneh seperti ini, Kang Aceh. En ik namanya baru pertama kali melihat ada itu si Aki Rungking dan menggunakan kekuatan yang aneh, dan akan tetapi ik hampir tidak percaya itu anak laki-laki yang punya nama Nang Bule sudah mampu mengatasi dan ada dina keunggulan sanes. Bukan begitu, Kang Aceng. Terus terang nu disaurkeun sama Non Alina teh memang betul. Betul. Kang Aceng oge baru sekarang, baru ayeuna nih ningali ilmu nu aranes seperti begitu mah Non. Terus terang Kang Aceng mah kan ini kejadian teh terasa mimpi. Terasa mimpi jeung Nang Bule anaknya Jaka. Terus terang kemampuan Nang Bule itu di luar dugaan sih. Sebab Nang Bule bisa mengimbangi kekuatan ilmunya si Aki Rungking gitu, Non. Well. Ya, memang harus betul, Kang Aceh. Dan kita orang jadi penasaran dan hoyong ngebantuan ending dari pertandingan ini. Dan siapa nantinya akan menjadi juara atau yang akan unggul, dan itu diperhatikan, Kang Aceh. Si Aki Rungking masih cicet dan berbincang dengan Nyai Sarikit, dan urang terus ngabandungan Non Alina jeung Aceng Jeprut ngusirkeun di panetupna ka tempat lumangsuna tarung. Harita katingali aya Nyai Sarikit si Pedang Hangit anu keur nyarita ka Aki Rungking. Kurang ajar si Nang Bule. Kekuatan jeung kamampuanna bener-bener di luar dugaan. Kekuatan ilmu sagala api nu digunakeun ku Aki teteh bisa diungkulan ku si Nang Bule ningan. Ningali kana ieu kaayaan mah rek kumaha sikap jeung tindakan Aki ki. Aki Rungking Pasir Gunting. Lahulang kasih ganu keur mikir gitu nate sabab geus teu boga kakuatan ilmu gaib anu sejen kajaba kakuatan sagara peteng. Aki Rungking narik napas panjang bari terus nyarita. Aki itu bisa menggunakan ilmu nuhyanina. Tinggal ilmu sagala peteng anu akan dimulain gitu. Jadi orang nggak pilihan kajama di ulu ngejat ninggalkan tempat-tempatan gitu. Itu ali sekijilan akimah anu bakal mampu ukulan ilang ulema nyaita si janggal hawu anak ikmah rangkas. Jadi maksud Aki mah Aki enak rek ngagunakeun kekuatan sagala peteng ki. Anu saterusna urang bakal ngaloskeun diri ninggalkeun di tempat-tempatan kitu ki. Aduh, maksud Aki teh
urang teh buru-buru ngisi dia gitu Ki. Aki Rungking unut petus ngajawab. Itu Nyai gak kuatan ulang-ulang gak bisa diulang-ulangi. Ulahnya mangsangkan ngeanggi tumbang jilat. Jadi wayahna ulang ulungan yang ingatkan ikmat-tempatan dan ilungan lintingan. Nah ini itu Nyai. Nang bule ningali Aki Rungking jeung Nyai sarikit kalaka ngobrol jadi penasaran hatena. Telila nang bule terus nyarita ditujukeun ka Aki Rungking. Si laki ungkel ya. Mana teh rek nuliskeun tarung atau rek ngobrol? Aki kicimpring. Mana teh geus teu untupannya nuliskeun di tarung. Ngomong beujeng ngengklak nanahaona teh dadang ngalawak. Terlucu sete. Atau rek ngagunakeun ilmu sejen. Ieu mah bisi aya keneh ilmu sejena kitu tah anu leuwih aneh. Hasok geura gunakeun ku maneh aki-aki koplok. Aing hayang kere tarung ieu. Aki Rungking maksakeun maneh nutupan rasa sentar. Bari musurkeun panentepna ka nang bule teu lilatus nyarita. Ilaing pantong alahnya ang uli. Iya inyan-yanyatin Rajan Agus Deleksia Ngoplok Hirungking masih kene Aku yang mampu Januskin iya tarung. Masih kena mampu. Mohon saya atuh begitu mah urang teraskeun manawi tong seueur ngajedog jeung aing mah saperti ngalengse. Dengan kenalah sia goblok. Si Rungking masih kene boga kekuatan ilmu anu leuwih hebat anu bakal jadikeun si lain bingung timbangan eta kekuatan ilmu. Nih hampang aingnya capek mah nya. Abdi mah kumabuk tosna we lah. Maneh mah heueuh. Aya pisan bacot anjir dasar aki-aki lieur. Tadi ge maneh geus 2 kali ngagunakeun ilmu nu aneh. Tapi teu matuh. Jadi we majus geuningan majus penyus. Aki Rungsing. Bisa diungkulan ku aing geuningan ilmu maneh teh aki kicimpring. Asok ayeuna maneh rek ngagunakeun ilmu naon deui lah. Ku aing di daguan anjir. Aki Rungking pasir gunting. Ngangkat sapasang dampal leungeunna ka luhur dina kayaan sapasang dampal leungeunna muka bari musirkeun perhatianana ka nu lawan harita Aki Rungking nyarita. Ayeuna Rungking bakal ngagunakeun ilmu sanelusna ilaing bakal ngagit ang ule. Halusnya nelusna ilaing oge bakal imbangan kekuatan ilmu segala pedang. Syawon sae. Aki-aki bapak bola bujur mau jadi ente-ente naon teh. Sok atuh ilmu naon? Ilmu segala pedang. Sabi atuh. Iya. Sapasang leungeun Aki Rungking nu diacungkeun ka luhur katingali ngakeuleter. Kajadian saterusna mata kaget jeung aneh. Sabab taneuh disabudeureun eta patempatan jadi semu anu euneur. Saterusna kayaan anu tadina caang ngajadak jadi reueug. Geus kitu terus jadi poek mongkleng buta rata teu katingali naon-naon. Non alina jeung Aceng Jeprut puguh jadi karageteun karena eta kajadian. Sabab kayaan jadi ngadadak poek mongkleng seperti kitu. Non alina nu harita kadenge keur cumarita. Oh my God.
What? Bagaimana kumaha ini Kang Aceh? And kerajaan jadi gelap gulita seperti ini, ek hendak tiasa ninggali apapun juga, And harus bagaimana kumaha kita orang sekarang Kang Aceh? Terus terang Kang Aceh ngerasa kaget jeung aneh itu non. Ini mendadak mempoek ini. Aduh, sampai curug Kang Aceh juga tidak ketinggalan, apalagi curug yang ini nih. Malah sempat neangan obor ini nih, sampai poek begindang. Terus terang non Alina tetap tenang ya, ke kudusian kusaha tenang, kan ada akang. Terus terangnya Kang Aceh kudusian kusaha tenangnya. Aceng jeprut nyobaan tenang ke non Alina sangkan tetap tenang nying harapan kejadian seperti itu. Sedengkeun nang boleh sanajan sarua ngarasa kaget jeung aneh ku kaayaan anu ngadadak robah seperti itu. Tapi kakagetan nang boleh henteu lila. Harita nang boleh mancuhkeun di tangtuanana. Saterusna musirkeun kakuatan puncak sapenuhna anu marangan getaran sorana anu nyarita semunga gero ngajadikeun getaran soranang bule ngeundeurkeun sabuleun eta patempatan. Asok sang doi asana becang sang anjir Kekuatan ilmu puncak nang bule nu dipusirkeun kana kekuatan sorak harita caang deui. Sorana mampu hungkulan kekuatan ilmu sagara peteng nu digunakeun ku Aki Rungki. Kajadian saterusna kaya nu tadina poek mongkleng balik di kasal. Tapi nang boleh jadi kerung bangun anu bingung. Sabab Aki Rungking jeung anu sejena geus eueuh di patempatan. Beuki namahan rasa kakagetna nang bule waktu ngareret ka lebah Jakawanara geus eueuh di tempatna. Anu masih keneh aya di eta patempatan teh kali tinggal Aceng jeprut jeung non Alina. Nang boleh anu geus leler amarahna. Harita kayana jadi normal deui dina karakterna eyang buana putih. Harita nang boleh terus muru nyampeurkeun datang ka tempatna Aceng jeprut jeung non Alina. Sageus sadeukeut terus carita. Ari dupipu itu eta teh naon nya? Abdi kirang terang. Terus kesekedap manawi aya nu uninga pun bapak angkat ka mananya? Aceng jeprut jeung non Alina silih rerek. Maranehna duaan ge kakara ngeuh mun Jakawanara tetela geus eueuh di tempatna. Aceng jeprut netep kanang bule baritus nyarita. Selang Mang Aceng jadi kaget ya. Ningali Jakawanara kaya di tempatnya, bener teh. Terus selang Mang Aceng jeung Jaka bapak didinya teh geus asa jeung dulur gitu. Terus selang ku ayeuna aya kejadian Mang Aceng oge jadi bingung gitu. Bingung. Bener teh. Non Alina milu nyambungan caritaan ditujukeun ka nang bule. Ik oge sangat merasa bingung. En Cica mengerti kan Jakarta ada di tempatnya. En jadi ik terlalu memusatkan perhatian ke kejadian yang tadi berlangsung. En jadi ik tidak tahu kemana Kang Jaka pergi. En ik juga termasuk teman dekat dengan ayah nang bule
And bersyukur sekarang bisa bertemu dengan putranya Kang Jaka. Nang Bule ngahuleng ngaragamenan. Bangun anu bingung mikiran nu jadi bapana bet eueuh tidinya. Bet eueuh nu nyahueun ka mana inditna. Nang Bule muterkeun panetepna ka sabudeureun eta patempatan betus nyarita. Nah kemana amatnya? Bet aya nu uningaeun kamana angkatna? Padahal abdi teh tos binga ditepangkeun salangpun Bapak Mang Aceng. Terus serang cek Mang Aceng mah ngobrolna tong bali nang tong kawas kieu jeung tong seri sagarupa tuh. Terus serang cek Mang Aceng mah bali ngaruhkeun ka sape. Tadi geus talung urang belah dinya. Nang eta supaya ngeunah gitu ngobrolna belah dinya tah bener teh. Aceng Jeprut ngajakan Nang Bule ngobrol di tempat anu dianggapna marenah. Harita tiluanana terus ngariung-dariuk dina handapun tatangkalan. Aceng Jeprut anu harita nuliskeun obrolanana. Terserang Mang Aceng geus dibere nyaho ku Jaka. Ku Jaka boga anak lelah Nang Bule. Terserang teu disangka ina Mang Aceng kan bisa panggil jeung Nang Bule. Terserang Mang Aceng jeung Non Alina kitu deui Bapa Nang Bule sedang berjuang ini teh. Sedang berjuang babarengan sarta ngahaja cicing di tempat musuh bener teh. Non Alina harita milu mailan caritaan. Memang leres betul sareng Mang Aceng juga Kang Jaka nuju sedang bersandiwara di tempat musuh dan menjadikan musuh dalam selimut bagi di pihak itu orang. Dan kita orang langsung saya bisa jelaskan kondisi masing-masing kita orang anu berkaitan dengan perjuangan kita orang. Nang Bule ngabagikeun panetepna ka Aceng Jeprut jeung Non Alina baitus carita. Nu disaurkeun ku Ceu Non ku abdi kahartos Ceu. Ayeuna abdi bade ngajelaskeun ngeunaan jujutan diri abdi cingawitan ngantunkeun alas Dangyang Purwa. Barabat harita ku Nang Bule dicaritakeun rupa-rupa kajadian jeung pangalaman nu karandapan. Ti harita indit bareng jeung Ayu Manganti anu jadi indungna. Ti mimiti lunta ningalkeun alas Dangyang Purwa tug tapikeun ka harita. Aceng Jeprut ngabandungan kalayan daria jeung pinuh perhatian kana carita Nang Bule. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun sagarupana, Nang Bule mungkas caritanana. Da janten kitu lalampahan abdi mah Mang Aceng oge Ceu Non tumali sareng perjuangan ngalawan balisan Warangkas Jaya mah. Mudah-mudahan bila Santi aya dina kalancaran nyusun kekuatan balisan Darmayuda. Serang ayeuna giran Mang Aceng anu bakal nyaritakeun ti mimiti panggih jeung Bapa Nang Bule nya. Serang depikeun ka waktu ayeuna kan kudu dijelaskeun juga bener teh. Terus serang ayeuna giliran Mang Aceng anu rek ngaguar caritaanana. Jadi bagi ya bener teh giliran Aceng Jeprut anu ngaguar pangalamanana ti mimiti panggih jeung jakoanara tepi ka harita. Beres Aceng Jeprut ngaguar pangalamanana, Non Alina milu ngajelaskeun kaayaan dirina ti mimiti datang ka paguron lintang jagat tepikeun ka waktu harita. Sanggeusna masing-masing pada ngaguar kajadian jeung pangalaman sewang-sewangan, harita Nang Bule ngagerakeun
atawa negrakeun ka hanyeluna tumali jeung kayaan anu jadi bapa. Abdi teh kinten hanyeluna ieu teh. Margi kayaan pun bapa anu teu terang kumaha nasibna. Sadang naon margina bet teu aya di tempatna. Upami memang ngahaja angkat ngantunkeun Mang Aceng sareng Cek Non bet asa pirakunya. Margi ama Jaka sareng Mang Aceng kitu deui Cek Non apanan sasarengan. Ya terus terang eta pamikiran teh sarua jeung Mang Aceng gitu, bener teh. Terus terang mun kitu mah ama Jaka teh aya lumawa, bener teh. Kan lumawa ieu dugaan Mang Aceng mah. Terus terang nu jadi bingung keur Mang Aceng mah naon sih maksud jeung tujuanana maka jeung bawa ama Jaka sagarupa, bener teh? Non Alina milu melan caritaan. Memang leres, betul. And juga gaduh pemikiran and dugaan. Ya bisa saja ada orang yang punya gaduh kepentingan sama Kang Jaka. And kisah orang untuk ajan terang maksud dan tujuan itu orang membawa Kang Jaka segala macam Apa itu tujuannya? I don't know. Nang bule ngabagikeun paneutupna ka Aceng Jeprut jeung Non Alina. Harita nang bule boga pamikiran rek neangan lalatan nu jadi bapa. Sarta hayang mastikeun saha jalmana anu geus mawa Jaka Wanara anu jadi bapana. Nang bule harita nyarita deui. Abdi nganuhunkeun sareng ngaraos bingah we. Sabab ayeuna tos ditepangkeun sareng Mang Aceng oge sareng Cek Non Alina. Abdi ngaraos panasaran kana kayaan pun bapa. Kenten abdi ayeuna mah bade milarian laratan sareng masikeun saha jalmina sih nu tos janakun bapa. Terus terang Mang Aceng ge bisa ngarti lah kana perasaan nang bule dina waktu ayeuna. Bener teh. Terus terang keur Mang Aceng mah mendukung banget sih, mendukung sepenuhnya karena eta pamaksudan teh, bener teh. Terus terang Non Alina ge pasti mendukung kan, Non? Well. Tantos ngiring mendukung ngiring mendukung karena tujuan nang bule. And tentu saja sareng Kang Aceng sangat berharap secepatnya itu Kang Jaka tiasa kependak kejoy dalam keadaan selamat ngat kali gitu mah abdi bade ngreuyeuh ayeuna we Oke pamit tos pendak sareng pun bapa urang tos bakal ditepangkeun deui nya apanan urang teh tos jantel wargi nya Mang. Terus terang memang bener eta carita lang bule teh nang. Urang ayeuna kan geus jadi friend ya betul jadi friend jadi teman lah bener teh. Terus terang Mang Aceng jeung Non Alina mun teu keur nyandi warama ya pastilah bakal milu babarengan yang ngalatana ama Jaka bener teh. Nang bule cengkat nangtung. Kakarage nang bule lempang dua lengkah jadi ngaraneg eureun lengkahna sabab harita